Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surah Alu Imran ayat ke-31. Ikhwatu iman rahimakumullah, sepuh anom hormaten simkuring. Dina danget ayeuna insyaallah aya dina kaberkahan, sabab memang urang aya dina kataatan ke Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan hal ieu teh diistiqomahkeun ku Allah dugikeun ka akhir hayat engke, sehingga dicatat ku Allah sebagai hamba-hamba anu memang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, aya hiji ungkapan dina bahasa Arab. Al-amsi ibratun. Poe anu kamari teh eta teh ibroh, pelajaran penting, pelajaran anu berharga. Wal yauma khibratun. Poe anu ayeuna teh pangalaman anu bakal dicatat ku dulur, ku baraya, ku anak jeung turunan. Wa godan tashihu khutwatin, jeung poe isukan adalah perbaikan langkah pikeun nuju kana akhir kahirupan alam dunia. Ieu ungkapan bahasa Arab teh cekap jadi pelajaran penting kangge urang sadayana. Al-amsi ibratun, jadikeun poe nu kamari teh sebagai pelajaran penting, pelajaran anu berharga. Lamun disebut pelajaran berarti bakal ningkatkeun setiap wujud amal dina dinten-dinten satrasna. Wal yauma khibratun, poe ayeuna jadikeun pangalaman anu berharga anu bakal dicatat ku anak jeung turunan. Asar-asar urang, kahadean-kahadean urang, kasolehan-kasolehan urang dikenang, lain saukur dikenang, tapi dituturkeun. Ieu kaistimewa anu digambarkeun geuning ku Allahnya. Lain nganungkul amal urang nu dicatet teh, termasuk tapak lacak, lengkah kahirupan, eta bakal dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Wa godan tashihu khutwatin, jeung jadikeun poe isukan lamun sekaumuran ku urang sebagai perbaikan setiap wujud amal, sabab geus aya dua modal penting dina kahirupan. Kahiji poe nu kamari, nu kadua poe nu ayeuna. Lamun dua modal ieu teu dijadikeun jeung teu dikembangkeun jadi nilai kahadean anu terus berkelanjutan, maka rugi kahirupan teh. Ikhwatu iman rahimakumullah, ta eta pelajaran penting. Saur dina ungkapan eta wa hadza halud dunya, dan memang kitu keayaan dunia mah. Na'ishu wa nata'allam, kita hidup dan kita belajar. Jadi moal aya nu jago dina kahirupan mah kabeh ge diajar. Rek santri, rek kiai, rek ajengan, rek pejabat, rek rakyat biasa nu ngaran hirup di alam dunia mah nata'allam, diajar. Kadang ngalamun, kadang malaweung, kadang titajong jeung sagarupana. Tapi hal eta dijadikeun pelajaran sarta dijadikeun ibroh anu penting keur kahirupan anu sejenna. Ikhwatu iman rahimakumullah, simkuring sering nguningakeun.
Pan jalma nu bagja teh lain jalma anu tanpa dosanya. Loba dosa. Tapi mantazakka jalma anu senantiasa ngabersihan dirina samampuh mungkin sakuat mungkin tina persoalan dosa. Naon sababna? Sabab persoalan nu kamari dijadikan pelajaran, persoalan ayeuna rek dijadikan pengalaman anu hade, sehingga lengkah-lengkah anu saterusna nuju kana ungkapan husnul khotimah. Tah kitu pawargi ibu bapak mudah-mudahan pangintennya ibu bapak sadayana ayeuna di majlis babarengan tolab ilmu ieu teh hasil tina diajar. Dugikeun ka iraha bade ngaos model kieu teh. Dugikeun ka akhir hayat da memang tugas urang mah diajar. Tah eta mukadimah Bu. Mukadimah ya eta mah. Kangge nguatkeun deui lengkah urang sadayana. Palawargi sadayana dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Temen dina diri Rasul teh aya contoh anu hade, contoh anu istimewa, contoh anu sampurna. Anu layak jeung pantes oge sakuduna dituturkeun ku urang nu ngaku sebagai umatna. Berarti ayat eta ngajelaskeun aya teu contoh anu istimewa selain Nabi Muhammad. Aya teu contoh anu hebat selain Nabi Muhammad, teu aya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dina diri Rasul aya contoh anu hade dina bab naon oge. Dina persoalan anu kumaha oge tinggal Rasul, maka didinya bakal aya contoh. Sebagai pemimpin tinggal Rasul, dina diri Rasul aya contoh anu hade kumaha pamimpin anu istimewa teh. Sebagai rakyat biasa tinggal Rasulullah, dina diri Rasul aya contoh anu istimewa. Sebagai keluarga tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dinya aya contoh anu paripurna, contoh anu istimewa. Sebagai pekerja tinggal Rasulullah, dina diri Rasul ada keutamaan anu istimewa. Hartina contoh dina diri Rasul teh fi kulli hal, dalam setiap keadaan tinggal Rasulullah, maka didinya bakal mendakan contoh anu istimewa, anu moal aya di jalma-jalma anu sanesna. Hartina kudu regreg diri urang teh. Sabab urang ngagaduhan contoh anu istimewa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ayeuna urang cobi kembangkeun pikiran urang sadayana. Kumaha ngembangkeunana? Sabab biasana pikiran jalma nalika disebut sunnah Rasul teh terbatas karena urusan ibadah. Ya bunya. Ibadah teh kudu nyunah atuh ulah dicampuran ku bid'ah. Padahal ungkapan sunnah Rasul tidak terbatas dalam aspek ibadah. Dina setiap sisi kehidupan Rasulullah eta aya sunnah anu hade anu wajib ku urang dituturkeun. Hartina akidah anu hade tinggal Rasul sebagai contoh. Ibadah anu hade tinggal Rasul sebagai contoh. Bahkan muamalah anu istimewa tinggal Rasulullah, didinya aya contoh. Berarti sunnah Rasul teh dina sagala hal akidah ibadah oge muamalah. Urang cobi ya. Da lamun seuk ditataan hiji-hiji mah wah moal cekap saminggu sigana pangaosan teh rek nerangkeun sunnah-sunnah Rasulullah. Mung diantawisna aya ieu riwayat At-Tirmizi 4 poin anu mungkin urang nganggap teu aneh 4 poin ieu teh. Geus lumrah geus biasa mungkin dilakukeun ku urang, tapi cobi urang kaji deui sasarengan ieu. Saur Rasul, ya ayuhan nas, yeuh manusia.
Di awalan ku ungkapan nida, ya ayyuhan nas, ya manusia, absyus salam, sebarluaskeun ku anjeun salam. Anu kadua, tos arapa sih karena ibu-ibu mah unggal minggu ngaos lagi. Anu kadua naon Bu? Sok api-api wae si Nu kedua, wa'af imut ta'am, berilah makanan kepada orang miskin dan yang memerlukan. Nu katilu, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Nu kaopat, wasallu billail, salat dina waktu penting, wan nasu niyamun, nalika jalma keur meujeuhna tibra. Tadkhulul jannata bisalam, pasti anjeun asup surga kalian pinuh ku kasalamatan. 4 poin keur ngagambarkeun sunnah Rasul ieu. Asana mah da entengnya. Larasaan mah ngan coba urang kembangkeun, urang pesek ieu ungkapan teh. Di antara 4 poin ieu yang berbicara ibadah aya sabaraha poin, Bu? Kahiji sebarluaskeun salam, kadua masihan tuang, katilu silaturahim, kaopat salat wengi. Nu kalebet kana urusan ta'abudi ibadah secara langsung sareng Allah aya sabaraha poin? Aya hiji kan? Naon? Salat dina waktu wengi. 3 poin anu awal ieu ngagambarkeun hubungan urang jeung papada manusia. 3 poin terkait muamalah, 1 poin terkait ibadah. Ieu teh keur ngajelaskeun ieu nu bisa nyababkeun surga teh lain ngan wungkul salat, lain ngan wungkul zakat, lain ngan wungkul puasa, lain ngan wungkul haji, termasuk muamalah akhlak anu hade, ieu bisa nyababkeun jalma asup ka surga. Eta poinna. Jadi ulah urang teh ulah dina hiji sisi teh sok sumanget teuing ieu. Sok galak teuing, alus dina galak dina bab bener mah. Galak dina bab ibadah. Cik atuh tinggalkeun lah bid'ah teh. Urang nuju kana sunnah Rasul, alus eta teh. Tapi naha dina bab muamalah goreng, naha dina ucapan goreng, naha dina kajujuran teu aya. Rek di mana nyunah Rasulna ieu teh? Dina hiji sisi kudu nyunah Rasul dina bab ibadah, tapi dina bab muamalah jauh pisan nilai-nilai nyunah ka Rasulullah. Maka ieu teu saimbang. Maka hadis ieu ngajelaskeun tinggal 3 poin terkait muamalah nu bakal nyababkeun asup ka surga. 3 hal ieu sunnah Rasul. Hiji terkait ibadah nu disebat ku Rasul nyaeta salat wengi. Naha ngan hiji jeung naha ngan salat tahajud nu disebut teh. Pan salat tahajud mah sunnah hukumna. Henteu salat 5 waktu. Henteu saum Ramadan. Henteu ngalaksanakeun ibadah haji nu disebat teh. Tapi wasallu billaili wan nasu niyamun, salat dina waktu penting nalika jalma-jalma keur tibra. Ieu teh keur ngajelaskeun lamun aya jalma geus biasa salat wengi, beres kabeh amalan. Beres kabeh amalan teh. Gitu. Dan mungkin ari tahajudna getol, ari salat 5 waktuna belang betol. Ari tahajudna getol, ari Ramadan tara moal mungkin. Nalika jalma geus biasa terbiasa jeung ngabiasakeun diri salat wengi, maka ibadah-ibadah anu sejen beres pasti. Ieu dijadikeun standar pikeun ngukur kualitas ibadah urang sadaya. Nalika can beres kehidupan orang sadayana sigana saya kene sigana suatu ngit teh. Sehingga persoalan-persoalan teh asa rumit, asa lieur persoalan hirup teh. Sigana ieu nu jadi persoalan teh. Urang teh kurang ngadeuheus ka Allah, kurang munajat ka Allah, maka ngadeheus munajat anu paling nikmat saur para ulama di antawisna nalika tahajud jalma keur tibra
ieu mayun ka Allah dina kondisi khidmat ikhlas jeung pinuh ketenangan. Tah ieu gambaranana. Lain terpenting ibadah nu sanes-sanes, tapi dijadikan standar. Lamun ibu bapak salat tungina rajin, nepikeun ka panas tiris ku sabab poho peuting teu tahajud, nepikeun ka gering sabab mikiran lebar basa peuting kamari teu tahajud, maka beres Bu. Bakal dientengkeun dina ibadah anu sejenna, bakal dientengkeun kahirupan anu sejenna, bakal dibukakeun jalan kahirupan anu sejenna. Jaminan ieu mah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tak eta 4 poin. Cobi geranya orang tataan hiji-hiji ya. Bisa dianggap enteng, sehingga dianggap biasa. Leungit we luar biasa na, kan gitu biasa namanya. Ku sabab geus biasa, jadi teu karasa nilai luar biasa na, kan gitu jalma mah. Ya, ieu teh luar biasa, tapi disababkeun geus biasa, nilai luar biasa na jadi leungit. Biasana kitu jalma mah. Siga naonnya, siga budak leutik geuningan dibere duit boh ku uana boh ku emangna, wah da dibeja-beja atoh dibere duit ku si uwa dibeja-beja ka tatangga ka indungna ka bapana dibeja-beja kuring dibere duit. Nah luar biasanya, nah datara tapi dibere ku indung bapa sok dibeja-beja tara. Tara nah da geus biasa gitu. Sigana teh kitu nya dianggap biasa padahal ieu teh luar biasa. Palawargi sadayana nu kahiji absus salam, sebar luaskeun ku anjeun salam. Kan sederhana ngucapkeun assalamu alaikum. Ngan persoalanna naon anu disederhanakeun ku urang teh ieu teh. Kadang urang mah da asa sageunahna atuh salam teh kum. Naon hartina kum? Bisa disingkat ucapan salam mikum. Kan santri ayeuna mah kitu panggih jeung ustaz teh lain salim kakak tad kum bari leungeunna teh tah kitu santri ayeuna mah. Ucapan assalamu alaikum ieu lain ucapan biasa, tapi ucapan anu luar biasa. Sabab didinya ngandung doa jeung ngandung akidah. Ngandung akidah nu bakal nyalametkeun urang teu aya sanes kajaba Allah, maka teu aya persoalan kajaba uihkeun ka Allah. Nah sabab huwa salam, Allah maha salam, maha salamet. Anu kadua ngajarkeun doa. Silih dedeuh silih pikannya dina bentuk doa sesama muslim ku ungkapan assalamualaikum. Berarti ucapan ieu lain ucapan biasa, tapi ucapan luar biasa. Teu bisa diganti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teu bisa. Ieu mah ucapan syariat ieu mah. Ku penting-pentingna ieu nya. Aya hiji jalma sumping ka Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Saur Rasul teh waalaikumsalam, gek weh diuk eta jalma teh cek Rasul ashrun anjeun geus boga 10 kahadean. Ngucapkeun naon eta teh? Assalamualaikum. Torojo jalma nu kadua, ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah. Gek diuk cek Rasulullah ishrun anjeun geus meunang 20 kahadean. Torojo jalma nu katilu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gek diuk saur Rasul salasun anjeun geus boga 30 kahadean. Rek dianggap biasa ya. Cobi geura. Rek dianggap biasa. Ngucapkeun assalamualaikum saur Rasul 10 kahadean. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kahadean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kahadean. Rek dianggap biasa ya. Jadi maksimalna nepikeun wabarakatuh tong ditambahan kade ngan urang masuk teu afdol eta teh hayang we nambahan. Geus puguh geunah pondok der hayang ditambah-tambah. Tah kitu biasa urang mah asa teu afdol cenah ngadoa teh sabab pondok. Maka aya ieu mah tatanggi
riweuh rek umroh riweuh. Nah aku pembimbing dibere doa paranjang cik ningali cik sim kuring teh eta doa sigana umur 20 tahun oge biheung apal sajam 2 jam ieu mah terus we galau rek umroh teh galau. Nah ieu doa teh apal wae. Nah teuing ti mana ieu doa teh da pararanjang sim kuring teu wauh. Nah ada doa ti Rasul parondok ya di antarana nalika ti Ruknul Yamani ke Hajar Aswad cukup ngaos Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar titik nepi ka dinya ieu mah aya deui tambahanana atuh riweuh ieu mah tah kadang sok riweuh sorangan jelema mah geus puguh geunah ku Rasul teh dibere pondok hayang panjang gitu ngan dibere panjang sok hayang pondok urang mah ya sok eta geuningan ibu cik ieu mengetes ibu-ibu ieu doa janajah we ieu mah heula nya dugi ka mana tah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' barfalahu heup tapi kadinya can tamat bu eta teh can tamat nya aya keneh terusanana ari anu geus jelas panjang ku urang mah dipondokeun ari nu geus jelas pondok dipanjangan doa teh. Nah iya penyakit ieu teh. Sok nganggap seolah-olah anu panjang teh eta teh anu paling utama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksimal eta teh tong eta tambahan deui. Sakali deui nalika Rasul nyebatkeun 10 kahadean, 20 kahadean, 30 kahadean, pertanyaanna rek nganggap biasa kana ucapan salam? Lamun ibu jeung bapak bade nyontok Ibnu Umar mah enggak? Kieu Ibnu Umar mah. Ieu, moal sigana moal katurutan ayeuna mah. Ibnu Umar mah ngahaja unggal waktu ka pasar. Ka pasar. Nepikeun ka aya panasaran ieu. Ibnu Umar punten bade tumaros kumaha cenah. Ari anjeun bade naon ka pasar teh balanja henteu, nawar barang henteu, ngobrol jeung orang pasar henteu, nanaonan gitu ceuk urang mah. Saur Ibnu Umar, "Yeuh, bisi hayang apal nagdu ilas suki min ajlis salam." Kuring ka pasar mangan hiji tujuanna naha rek ngucapkeun salam ka orang pasar. Tah kitu Bu. Jadi lain butuh duit wae nganjang teh, lain rek barang injem wae nganjang teh. Nah rek nganjang tara-tara assalamualaikum. Oh seuih deui, cukup sakitu ge. Ibnu Umar mah kabiasaan ieu ka pasar. Nah sabab ngagambarkeun hal anu luar biasa nalika dirina bisa ngadoakeun anu sejen jeung luar biasa nalika batur ngadoakeun dirina. Ieu dua hal anu istimewa dina kahirupan. Lamun hirup eueuh nu ngadoakeun ngagambarkeun geus tong hirup di dunia lah. Lamun urang hirup di dunia eueuh saurang oge nu ngadoakeun urang geus tong hirup di dunia. Eueuh hartina berarti urang teh. Komo lamun ku budak wae didoakeun urang teh. Ku dulur wae didoakeun ku urang teh geus tong hirup. Naon hartina atuh. Jadi kanikmatan hirup bakal dirasakeun nalika urang ngadoakeun doakeun ku batur. Ieu ngagambarkeun siklus kasampuran hirup di alam dunia. Tak tong pedit ngadoakeun teh. Di antarana ungkapkeun assalamualaikum. Kan enteng eta teh. Tapi ku sabab dianggap enteng jadi tara. Nu salajengna ungkapan assalamualaikum teh lamun diteuleuman deui teh ieu teh ngajarkeun di antara urang jeung urang, antara urang jeung batur sesama umat Islam secara khusus kudu bersih atuh hate teh. Kudu bersih pikiran teh. Sabab hate anu kotor, pikiran anu kotor berat rek ngucapkeun salam ka batur teh sok geura berat.
urang rek ngucapkeun salam ka jalma nu dipikangewa ku urang sedil ka eta jalma rek ngucapkeun salam teh da berat. Lamun teh mah ngucapkeun salam kapaksa we daerah ku batur. Nya. Berarti ungkapan assalamualaikum teh ngajarkeun dia bersihan pikiran urang, bersihan hati urang. Ulah nepikeun ka nyimpen sifat hasad, dendam, zalim, fitnah jeung sagala halna ka umat Islam anu sejena. Assalamualaikum, hartina kedamaian, ketenangan, keselamatan, kenyamanan itu bisa diraih dikarenakan antara hati umat Islam bersatu dina hiji keyakinan anu sarua. Tah ieu ungkapan teh. Tak dina hadisnya saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Aranjeun moal asup surga sehingga anjeun jadi jalma anu iman, mukmin. Ku hadisnya jelas, Pak, urang kudu pede. Kudu pede. Ari mukmin asup surga, asup surga. Ari orang Kristen asup surga, moal. Orang Yahudi asup surga, moal. Jalma kafir asup surga, moal. Saur Rasul, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Moal asup surga kajaba jalma mukmin, wala tu'minu hatta tahabu. Can kaasup kaimanan anu sampurna lamun teu mika cinta, mika nyaah, mika deudeuh ka sasama muslim. Saur Rasul, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Anjeun hayang diberi apal. Lamun anjeun migawe ieu perkara, maka anjeun bakal mika cinta, mika deudeuh, mika nyaah di antara aranjeun. Naon saur Rasul? Absus salam. Sebarluaskeun ku anjeun salam. Tuh. Jadi ungkapan salam teh bakal nguatkeun kadeudeuh jeung kacinta di antara urang. Sarta ungkapan assalam absus salam teh ngajelaskeun urang teh kudu mineng panggih, mineng ngobrol, mineng sharing ka anu sejen teh. Sabab rek kumaha nyebar luaskeun salam lamun tara panggih jeung batur, lamun tara panggih jeung jelema, rek kumaha nyebarkeun salamna. Berarti ungkapan ieu teh ngajarkeun supaya urang berinteraksi antara urang jeung anu sanesna. Nah, ieu di antara faidah di ungkapan absus salam. Sarta absus salam oge ngajarkeun yen urang teh kudu babarengan, kudu sauyunan, kudu sahate jeung sapikiran dina bab ibadah, dina bab akidah. Beda jeung sosoranganan. Beda jeung sosoranganan. Ulah wakadina bab ibadah, dina bab jamiah, dina bab anu sanes, dina bab dahar wae aya dalilna. Aya nu naros ka Rasul ieu mah. Ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashba'u. Nah, haknya Rasul, abdi teh tuang tapi tidak merasakan kenyang, asa leungit kanikmatan teh. Asa teu seubeuh-seubeuh dahar teh. Jeung asa teu nikmat-nikmat dahar teh. Ieu aya sahabat nu naros kitu ka Rasulullah. Saur Rasul kumaha? La'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Meureunan maraneh mah barang daharna sosoranganan. Saur eta sahabat, naam, nya kitu teh leres ya Rasulullah. Saur Rasul kumaha? Fastami'u ala ta'amikum. Sok atuh babarengan barang dahar teh. Jadi liwat berjamaah teh aya dalilna. Ngopi berjamaah teh aya dalilna. Naon tah hadis nu nembe? Fastami'u ala ta'amikum, babarengan atuh barang dahar teh. Wadhkurusmallahi alaih, sebutkeun asma Allah nalika bade tuang, yubarak lakum fih, maka ku Allah bakal diberkahan. Dina barang dahar wae lamun babarengan nyebut asma Allah diberkahan, komo hirup dina jamiah. Nya, komo hirup dina jamiah bakal pasti diberkahan. Ngan persoalanna naha kadang aya jalma ngarasa teu berkah di jamiah sigana nalika asup anggota teu dibismillahan. Mata kuda diulang deui ieu mah. Sigana teu dibismillahan. Ya.
Kan gitu saur Rasul teh, fajtami'u ala ta'amikum. Sok babarengan barang tuang teh, wadhkurus mallahi alaihi, sebut asma Allah nalika bade tuang, yubarok lakum fih, maka ku Allah baris diberkahan. Eta teh di bab tuang eta teh berjamaah teh. Komo dina bab jam'iyah, dina bab ibadah, dina bab amal soleh, maka pasti diberkahan. Ngan lamun cicing di jam'iyah anu jelas pi ibadaheun ngarasa teu berkah sigana kudu di bismillahan deui eta mah. Ya. Tak ieu gambaran teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Da sigana bakal eureun sorangan lamun aya jalma anu neundeun benci, neundeun dendam, neundeun keheul ka hiji jalma, layanan we ku urang. Assalamualaikum. Ngalangkung assalamualaikum. Ngahaja sono pendak jeung anjeunna assalamualaikum. Meureunan sigana aya leuleus nah hate teh. Meureun eta oge deh. Ikhwatu iman rahimakumullah, tak ieu luar biasa na ajaran afsus salam, sebar luaskeun salam, ngagambarkeun kudu kuatna, kudu ngaitna hate urang jeung sesama muslim. Ieu teu kapimilih kun sajen mah henteu. Matak dina hiji hadis diterangkeun orang Yahudi, orang Nasrani hasud ka umat Islam ku dua perkara. Kahiji ku ucapan amin, kadua ku ucapan salam. Nah teu bogaeun maranehanana mah. Hasud eta teh walau dolin breng kabeh amin. Hasud nah sabab eta teh ngaduakeun pan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin teh ulah saperti Yahudi, ulah saperti Nasrani. Amin. Kan keheul menurutnya Yahudi eta. Keheul Nasrani, matak hasad. Anu kadua hasad ka umat Islam ku ucapan assalamualaikum. Maka tong dirobah deui eta kalimat, tong diganti deui eta kalimat ku kalimat-kalimat anu sejen. Eta nu kahiji, afsus salam, sebar luaskeun salam. Terutama di lingkungan urang, di jamiah urang, di masyarakat urang, supaya kanyaah kadeudeuh leuwih kuat dina diri urang sadayana. Anu kadua, wa at'imut ta'am, maparinan tuang. Maparinan tuang. Ieu teh sunnah Rasul ieu teh. Da Rasul mah lain konsep pungkul ieu teh. Tapi memang tos jadi kebiasaan anjeunna maparinan tuang kanu miskin, kanu fakir, ka yatim jeung sajabina. Kasaha anu miskina, kasaha wae. Da urang mah kadang kieu kan mikir nyeun kahadean teh. Dulur lain, lain. Sehingga seolah-olah mere tuang, mere bantuan teh lamun aya kaitan baraya, lamun aya kaitan dulur, lamun wawuh. Tah pikiran kitu teh kedah di restar deui ieu teh. Nah pan Rasul ngajelaskeun ieu. Nu ngaranna mukmin jeung mukmin, muslim jeung muslim eta teh ikhwah, dulur, rek wawuh rek teu wawuh, rek apal rek teu apal eta teh dulur. Kadang urang teu tergerak, contoh we ieu mah contoh. Kamari teh aya gempa apa nya? Di mana? Di Pangalengannya. Di Pangalengan di Kertasari. Kadang urang teu tergerak pikeun memberikan bantuan dengan alasan naon? Eueuh dulur urang di ditu teh. Eueuh baraya urang. Eueuh babaturan, eueuh wawuh di ditu oge, sehingga tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Kadang urang mah nyeun kahadeanna tersekat ku eta. Padahal Rasul nalika mere bantuan ka jalma anu miskin, ka budak leutik anu miskin anu fakir, ku Rasul taritanya, "Ari bapak anjeun muslim atawa Nasrani?" Tara ku Rasul. Nalika Rasul ninggal secara langsung perlu dibantu tanpa ditanya naon agamana. Dan memang kitu Rasul ngajarkeun.
ulah dugikeun kajadiannya misalkeun ieu mah di Arjasari tos kapeser ambulan di PC Persis ambulan tos kapeser hiji waktu aya tatangga perlu eta ku ambulan terek ka rumah sakit ditanya heula ke ketua PC teh punten nomor anggotana sabriji niatna mana oh ternyata lain anggota akan usejen we mak nyarek kitu nulungan batur. Nalika berkaitan dengan tolong menolong itu bisa jadi lintas agama tapi dasarnya orang sarua jelema sarua manusia anu perlu silih ngabantu tak tong ditanya heula lamun aya nu kalaparan hareupeun urang tong ditanya ari agama anjeun naon langsung bere bantuan da eta jelema nganggapna dianggap jelema tidak boleh teu kenging dina Islam dengan alasan beda agama nganggap si eta mah lain jelema sarua jeung sato teu boleh tetep nganggap eta teh manusia eta waat imut to'an teh eta jadi lamun urang nyeun kahadean nya laku utama mah ka jalma nu deukeut jeung urang tapi lamun urang mampu pikeun leuwih tidinya ulah kasekat pedah teu wawuh jadi teu mere bantuan pedah lain baraya jadi teu mere bantuan pedah teu milih pas pemilihan kades jadi teu dibere bantuan tah nah jadi kadinya ieu teh da gampil atuh gampil urang mere bantuan ka jalma nu sok mere ka urang da gampil teu kudu make dalil atuh eta mah nya teu kudu make dalil nu hese mah urang barang bere ka jalma nu can pernah mere ka urang tah ieu mah kudu kuat agama ieu Islam ngajarkeun barang bere teh lain ku sabab si eta sok mere ka urang nyieun kahadian teh lain ku sabab si eta sok nyieun kahadian ka urang lain tapi memang ieu mah parentah agama sok lakukeun kahadian di antarana wa at'imut ta'am sok paparin tuang eta nu kadua anu katilu wasilul arham hubungkeun silaturahim sambungkeun silaturahim teu aya alasannya ieu mah teu aya alasan tidak boleh ada alasan apapun megatkeun silaturahim Rasulullah kurang kumaha dipikangewakna ku Abu Thalib ku saha Abu Thalib ku Abu Lahab ku mangna mang eta teh mang asli ku mangna dipikangewa dipikacecep, difitnah, dihina, direndahkeun. Tapi tidak ada satu kata pun dari Rasul megatkeun silaturahim jeung saha jeung mangna eta. Naon sababna? Dengan alasan apapun tidak boleh megatkeun hubungan silaturahim. Ambek nya ambek ku sabab kalakuanana, tapi tetap ulah jadi alasan megatkeun hubungan silaturahim. Urang mah gitu kannya kadang karena masalah anu sepele, masalah beda pandangan antara keluarga geus misahkeun maneh embung wawu beda masalah waris jadi papaseaan teu daek wawu seumur hirup kan urang mah kadang seperti gitu pikiran teh. Nah ungkapan wasilul arham ieu ngagambarkeun sok hubungkeun silaturahim jeung saha jeung kerabat jeung keluarga jeung sesama muslim jeung baraya jeung anu sanesna. Sarta nu kaopat wasallu bilail wan nasu niyamun sok salat dina waktu penting nalika jalma keur meujeuhna tibra sarekna. Ieu teh ngawulangkeun keikhlasan anu luar biasa dina ibadah. Di antara nilai anu leuwih nya eta keikhlasan. Batur mah keur meujeuhna sare tibra ieu mah teu aya nu merhatikeun teu aya nu ningali tapi ibadah ka Allah ieu ngagambarkeun keikhlasan. Ngan kade Bu bakat ting hayang ngajaga keikhlasan ieu mah pas rek tahajud aya caroge gugah teu jadi tahajud teh naha sieun teu ikhlas teh tahajud sieun ria terjadi tahajud eta goreng patut eta gitu.
Ieu teh ngajarkeun keikhlasan. Jadi ibadah mah tong dipangaruhan ku jalma lah gitu. Urang sumanget ibadah sabab anu muji, urang sumanget ibadah sabab anu ngahargaan, tong kapangaruhan. Da ibadah mah secara khusus mahdo kaitan jeung Allah. Tong kapangaruhan ku jelema eta maksudna mah. Rek dihina, rek direndahkeun, rek teu dipuji, teu aya urusan. Da urusan ibadah ieu mah jeung Allah. Tah siap tuh orang seperti itu. Pasea jeung batur ngaji jadi eureun, ka masjid jadi henteu, di jamiah jadi tara. Naon urusana ieu teh? Nah, jual eta kumaha Bu? Pan lamun seuk di bismillahan ya. Pan jamiah teh di bismillahan ti awal teh ieu teh. Berjamiah teh di bismillahan. Diniatan jelas karena Allah. Lamun hiji waktu urang asa teu dihargaan ku batur dina jamiah, naon urusanana? Da urang mah di awalna ge geus di bismillahan. Berarti ayeuna mah kaitan urang jeung Allah dina organisasi teh dina jamiah teh. Tong kapangaruhan ku nu sejen. Ngaji mah ngaji. Berjamiah mah berjamiah. Ulah nepikeun ka boga pikiran urang teh asa bebeakan dina jamiah teh. Sugan aya anu muji da eueuh ieu mah. Ari kieu teuing mah da urang ge jelema atuh. Cik atuh hargaan saeutik wae mah. Nah jadi kadinya berarti teu di bismillahan ieu mah jamiah henteu. Ya. Da ari di bismillahan di awal mah ada teh aya masalah. Urang berjamiah lain ku sabab hayang dihargaan, ku sabab lain hayang popularitas, lain ku sabab keuntungan materi jeung dunia. Ieu mah diniatan karena Allah. Ah lempeng we. Kitu da kuduna oge. Mata engke mah kedah kuat gitu rek asup jamiah teh kudu bismillahan heula ieu mah gitu. Palawargi sadayana tak ya konsep hikmah faidah dina ungkapan wasallu bilaili wan nasu niyamun ngajarkeun keikhlasan. Lamun ikhlas mah bebas. Moal loba pikiran moal. Da pikiran urang ruksak teh kan eta kapangaruhan ku jalma eta teh. Kapangaruhan ku pikiran jalma, kapangaruhan ku ucapan jalma, kapangaruhan ku reaksi-reaksi ti jalma sehingga urang ngarasa teu nyaman hirup, ngarasa teu geunah hirup. Tapi lamun diuihkeun keikhlasan ka Allah, aman, pikiran tenang, hate bebas gitu. Nah, apan geus diniatan ti awal oge ieu mah. Dinawayatuan karena Allah bakal karasa nikmatna. Yubarok lakum fih, pasti bakal diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Palawargi sadayana ta ieu opat hal di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu perlu dipertahankeun, diistiqomahkeun dina kahirupan. Sarta ungkapan tadkhul wasallu bilaili wan nasu niyamun nu disebatkeun ibadah mahdoh ngan hiji salat wengi. Ieu teh keur ngagambarkeun dahsyatna ibadah mahdoh. Dahsyatna ibadah mahdoh. Sabab ibadah mahdoh ni diwujudkeun ka urang diniatan karena Allah, maka efekna bakal ngawujudkeun muamalah anu hade, bakal ngawujudkeun akhlak anu hade, bakal ngawujudkeun perilaku anu hade. Da memang kitu kuduna dina ibadah mahdoh mah. Nya, nu mawi nalika salah sawis ayat geuningannya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pan salat teh ibadah mahdoh terkait sareng Allah, tapi efek positifnya luar biasa, bakal mampu nyegat perbuatan munkar jeung fahsya. Berarti setiap ibadah mahdoh yang kita lakukan harus mampu mewujudkan muamalah dan akhlak yang baik. Eta matak disebut lagi hiji kan dina hadis eta mah wasallu bilaili wan nasu niyamun, tapi efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa dina kahirupan. Komo lamun ditambah ku ibadah-ibadah anu sejen, iya luar biasa.
Pala wargi sadayana dina surah Al-Imran ayat 30 tadi Allah ngajelaskeun. Nangtang urang sadayana ngabuktikeun diri urang sadayana. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamun anjeun bener cinta ka Allah, tuturkeun kami, tuturkeun Rasulullah, tuturkeun sunnah Rasul. Sunnah Rasul teh nu mana? Lain salat wungkul, lain zakat wungkul, lain puasa wungkul, lain haji wungkul. Setiap lengkah-lengkah Rasul di alam dunia uswatun hasanah, sunnah nu kudu dipraktekkeun dina kehidupan orang sadayana. Kumaha Rasul bermuamalah dengan jujur, kumaha Rasulullah amanah, kumaha Rasulullah ngawujudkeun kasalamatan, keamanan, ketenangan di antara diri, keluarga jeung masyarakat. Pan eta teh sunnah Rasul eta teh. Lamun nya cinta ka Allah, tuturkeun kami, tuturkeun sunnah Rasul. Sok da ari Rasul mah teu butuh ku festival teu. Festival Maulid teu butuh, Rasul mah keur naon deui. Nya nu dibutuhkeun ku Rasul mah lamun nya cinta ka Rasul, buktikeun ku ngawujudkeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sawios ungkapan ieu mah nya Sahal bin Abdullah anjeunna nguningakeun kieu. Ia jadikan standar kami orang sedayana. Nyata orang teh cinta ke Allah. Saur Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubul Quran. Tanda jalma cinta ke Allah bakal cinta kana Quran. Naon sababna? Sabab Allah teu katinggal ku urang. Nya. Katinggal teh ku urang? Henteu. Tapi Al-Quran teh kalamullah. Kalam Allah, maka lamun jalma cinta ka Allah akan menikmati setiap kalam-kalam Allah yang ia baca, ngagambarkeun ka cinta ka Allah, diekspresikeun dina bentuk menikmati kalam-kalam Allah dina Al-Quran. Jadi simpelna mah cinta teh ka Allah sadinten sabar ayat ngaos Quran, sadinten sabaraha surat ngaos Quran, sadinten sabaraha juz ngaos Quran, atawa engke disakalikeun pas Ramadan ngaos Quran teh, nepikeun ka pas Ramadan poho deui ari Quran teh di mana ieu teh, nepikeun ka poho deui eta neangan Quran pas Ramadan, bahkan tingku tara dibaca tempo kapangi geus pinuh ku kebul duka sabaraha senti. Jadi tugas baca Quran teh lain di bulan Ramadan, tiap waktu, tiap saat, untuk menikmati kecintaan kita dengan Allah akan diekspresikan dengan kalamullah, membaca ayat-ayat Allah. Wa alamatu hubbil Quran hubbun nabi. Tanda jalma cinta karena Al-Quran pasti cinta karena Nabi Muhammad. Nah, sabab Al-Quran lungsur ngalangkungan Nabi Muhammad. Moal mungkin cinta karena Al-Quran tapi tercinta karena Nabi Muhammad. Al-Quran teh lungsur ngalangkungan Nabi Muhammad. Wa alamatu hubbil Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Tanda jalma cinta ka Nabi pasti bakal cinta kanu ngaranna sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah anu mana? Sunnah anu mana wae nu tos dipraktekeun, dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta gambaran cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tabu. Jadi sabaraha persen kekuatan urang dina ngawujudkeun sunnah Rasul teh. Boh dina bab akidah, boh dina bab ibadah, atanapi dina bab muamalah. Gitu. Numawi seurkan bertebaranlah buku-bukuna aya bisnis ala Rasulullah. Nah, dan memang Rasulullah memberikan contoh kumaha bisnis anu jujur teh, kumaha bisnis anu jauh tina kepalsuan teh. Aya buku keluarga ala Rasulullah. Karena memang Rasul ngabuktikeun kumaha ngawujudkeun keluarga anu terbaik teh. Aya kepemimpinan ala Rasulillah. Nah, da memang Rasul ngabuktikeun kumaha pamimpin anu sukses teh.
aya mungkin buku berdagang ala Rasulullah, dan memang Rasul ngabuktikan kumaha sunnah tina dagang teh. Jadi orang teh aduh kudu reueus kitu nya. Moal kurang contoh moal kurang contoh ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos komplit sadayana, tos sampurna. Kantun orang siap jeung henteu. Kantun ketersiapan orang nepikeun ka mana ieu teh rek ngawujudkeun, rek metakeun sunnah Rasul dina kahirupan ieu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kitu banyak. Sing saha anu ngahirupkeun sunnah Rasul maka eta anu bener-bener cinta ka Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, anu bener-bener cinta ka Rasulnya pasti atuh bakal bareng engke di surga. Sabab al mar'u ma'aman ahabba, jalma mah bakal bareng jeung jalma nu dipika cinta. Ngan persoalanna urang teh ayeuna di dunia silih pika cintana sebatas nafsu, sebatas syahwat, atawa diikat ku ikatan akidah anu sarua, ku ikatan tauhid jeung agama. Lamun kacinta urang diikat ku agama, diikat ku akidah, tak ieu nu istimewa teh. Nepikeun ka bakal dipanggil ku Allah, ainal mutahabuna bi ruhillah, ainal mutahabuna bi jalali. Cik cenah mana jalma-jalma nu waktu di dunia teh silih pika cinta, silih pika deudeuh, padahal lain dulur, lain baraya, teu aya kaitan darah, tapi ngawujudkeun rasa kacintaan luar biasa, dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara istimewa. Tah ieu anu perlu dipertahankeun teh dina jam'iyah di antarana. Teu aya pan ikatan nasab, teu aya ikatan keluarga, teu aya ikatan darah, tapi ngawujud rasa kanya jeung rasa kacinta. Naon ngawujudkeunna, naon nu ngikatna, teu aya sanes katauhidan, teu aya sanes agama, teu aya sanes kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu nu dianggap istimewa ku Allah engke di akhirat. Sok sanaos teu sederhana. Perjalanan kehidupan alam dunia, na'ishu wa nata'alam, tadi teh apanya? Kita hidup di dunia, kita harus terus belajar gitu. Lamun manggih masalah ayeuna jadikeun ieu teh pelajaran keur ka hareup. Lamun manggih kasedih, jadikeun kasedih ieu teh pelajaran keur ka hareup. Lamun manggih kekecewaan, jadikeun ieu teh pelajaran keur ka hareup. Sagala perkara nu terjadi dina diri urang jadikeun bahan pelajaran. Nah berarti ungkapan itu ngajak mikir ka manusia, hirup teh kudu mikir. Ulah ogohan teuing. Aya masalah saeutik seolah-olah isuk teh kiamat. Nepikeun ka stres. Mikiran eta persoalan seolah-olah isuk teh moal aya deui waktu. Pikeun dirina. Naon sababna? Sabab pikiranna teu kabuka. Maka saur ungkapan bahasa Arab tadi, na'ishu wa nata'allam. Kita hidup di dunia dan kita harus senantiasa belajar. Segala hal yang terjadi pada diri kita jadikan sebagai bentuk pelajaran termahal di kahirupan orang sadayana. Berarti orang terus mikir. Ari diajar mah otak teh moal tumpul. Jalma diajar unggal poe, unggal saat, pikiran teh bakal tajam, bakal kuat. Tong hariwang anu budak di pasantren, karunya budak teh keur mah bodoh si eta mah. Tama di ka pasantrenkeun pelajaran 30 leuwih, karunya bisa stres. Kan kitu nya. Can pernah kejadian di pasantren jalma ka asup ka rumah sakit jiwa. Naon ku sabab loba teuing pelajaran. Sabodo-bodona can kejadian nu stres medal gitu. Justru na'isyu wa nata'alam ngagambarkeun otak nu terus dipakai, otak nu terus digunakan, maka akan terus terjamin kecerdasanana eta teh. Tapi lamun teu dipake, nyamintul teh ya, dari ibarat pakarang, peso atau bedog anu mang tahun-tahun teu diasah, karahaan teh mah moal seukeut. Tah pikiran otak urang saperti kitu lamun teu diasah ku kahirupan, teu diasah ku ujian, teu diasah ku beban-beban ku Allah Gusti tetepkeun,
otak urang teh mintul, maka ujian ti Allah teh rek nyerdaskeun urang. Kewajiban ti Allah teh rek nyerdaskeun urang. Tuntunan kahirupan ti Allah nu dibebankeun ka urang keur nyerdaskeun urang eta teh lain rek ngabodokeun. Ya, innalika Allah maparinan ujian ka urang eta teh rek nyerdaskeun urang supaya urang mukakeun pola pikir. Nalika pola pikir urang terbuka, maka di dieu Allah bakal mukakeun jalan-jalan keluar dina setiap kahirupan. Tak tong stres teuing lah nya, aya masalah saeutik stres, aya masalah saeutik stres. Nah, bukakeun pikiran, jadikeun ta'alam, bentuk pembelajaran, sehingga lamun terus diajar ieu kahirupan diajar, berarti pikiran teh bakal terus berkembang. Kecerdasan bakal terus terjaga. Ikhwatu iman rahimakumullah, ta eta panginten gambaran dina metakeun sunnah Rasul dina kahirupan urang. Jadi inti nama tong dipersempit ruang gerak sunnah Rasul teh dina aspek-aspek ritual wungkul. Tapi wujudkeun sunnah Rasul teh dina setiap aspek kahirupan urang sadayana. Akidah, ibadah, muamalah, pribadi, rumah tangga, masyarakat, umat jeung sagala rupana. Yakin moal gagal nyontok ka Rasulullah moal. Yakin. Saha nu ngayakinkeunnya Allah, pan Allah nu marentahkeunana oge. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dina diri Nabi Muhammad aya akhlak anu istimewa, aya akhlak anu agung, lamun nyontok ka Rasul yakin moal gagal hirup. Moal gagal hirup. Tah ieu syukurkeuneun kang urang sadayana, urang aya dina Islam, urang yakin ka Rasulullah, urang yakin karena sunnah Rasulullah, ieu hiji hal nu perlu disyukurkeun kantun urang metakeun dina kahirupan sari dinten kumaha metakeun sunnah Rasul teh. Sok sanajan teu enteng, tapi insyaallah ikhtiar demi ikhtiar aya dina inayah Allah Subhanahu wa taala. Pala wargi sadayana cekaplah sakitunya. Mudah-mudahan sadik-dik aya seueur patarosan ti ibu-ibu sareng bapak-bapak. Mohon mangga sate acan ditutup bilih aya patarosan. Sepuh Bu sa. Teruskeun. Mangga. Mung saya nama anu tong nu babari patarosana. Mohon, da anu hese mah sim kuning raos ngawalerna teu tiasa. Gekap. Mangga. Enjing ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustad bari tumaros. Kan disaurkeun tadi sur Pak Ustad sunnah Rasul teh kan seueurnya. Tapi naha boh dina grup WA atanapi dina gegonjakan di rerencangan lah gitunya. Jaden kesana teh sunnah Rasul teh condong karena malam Jumat wae gitu. Eta kumaha tah sapertos kitunya. Terus salajengna hiji deui hablum minanas kan dina perkawis jual beli. Ya kan perkawis timbangan taruhlah misalnya teh urang pamimeser tarigu saparapat atanapi naon nu di kiloannya. Terkadang kan eta teh urang terang gitu eta teh nah kirang gitu di kilo deui ku abdi teh gitunya. Apakah kedah teras lanjut meser kadinya atanapi pundung moal meser deui kadinya gitu. Otomatis kan eta otomatis putus gitu tali silaturahmi. Kumaha sapertos kitu mangga? Hartina lamun heureuy nya heureuy we eta mah. Ngan lamun dianggap nyaan teu tiasa, ieu mempersempit pemahaman ngeunaan sunnah jeung bisa jadi ejekan ka Rasulullah atuh. Nya malam Jumat ieu sunnah Rasul. Gitu. Bisa jadi di Sabtu ka Kemis mah wajib gitu Bu. Jadi eta mah mempersempit makna sunnah.
Gitu. Nah, aya dalil khusus sunnah Rasul malam Jumat. Aya Rasulullah dina bade malam Jumat ngaos surat naon. Dina dinten Jumat amalan Rasul saperti kumaha. Kan aya eta teh sunnah-sunnah Rasul. Gitu. Eta nu kahiji heureuy Ibu eta mah nya, tong ditanggap serius berarti eta mah. Anu kadua, naon tadi teh timbangannya. Upami teh mah terjadi urang teh apal. Nalika barang beli ka eta warung teh timbangan teh sok dikurangan. Pertanyaan urang wani teu nyarek ka eta warung? Lamun wani sok omongan. Lamun teu wani tong barang beli kadinya sabab ngalanggengkeun kacurangan nu aya. Lamun urang teu wani ngomongna heureut letah misalkeun atuh tong ngalanggengkeun kadoliman dina bab eta. Berarti usahakeun tong kadinya atuh geus apal curang mah. Eta gambaranana. Geus apal curang hayo we ku urang teh dibelian sarua jeung ngalanggengkeun kacurangan eta. Nah, nalika urang teu meuli kadinya teu kaasup mutuskeun silaturahim, justru eta teh ngahubungkeun silaturahim eta teh. Nah, sabab silaturahim itu adalah isalu ma'am kana minal khair wa daf'u ma'am kana minasyarri. Nyambungkeun perkara anu hade jeung nolak perkara anu goreng. Nalika orang nolak hal anu goreng nu terjadi dina bab eta, urang teh keur nyambungkeun silaturahim. Itu eta teh gambaranna. Jadi rupa-rupa silaturahim teh. Urang nyarekan budak, nyintreuk budak supaya salat, eta teh silaturahim, Bu. Ari cek budak mah sigana eta mah rek nyarekan, mutuskeun silaturahim ka budak disintreuk, ka budak dipolototan. Justru hakikatna eta teh silaturahim ngan ku cara kitu silaturahimna. Itu pangitannya, Bu. Ya Bu, hiji deui sok-sok karang-karang. Awas ngarti we tadi. Kata usnama stres saya patarosan. Laifna dan jadi berat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada naros Pak Ustad perkawis silaturahim sareng naon mengucapkan salam. Takan aya nu beranggapan cenah mending we cicing di bumi daripada keluar seueur picarioseun seueur kaawonan tah kumaha tanggepanana upami kitu. Anu menilai kekuatan iman orangnya urang. Kahiji, urang dasaran heula ieu ku hadis ya. Tahu Rasul, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Hartosna ketika seorang muslim berada di lingkungan yang tidak baik tapi tetap dia bergaul di masyarakat sebab yakin karena kekuatan iman istimewa, Bu. Ahabbu itu lebih dicintai oleh Allah. Aqwa itu lebih kuat. Tapi lamun ngarumasakeun diri, lamun gaul teh jauh babari kapangaruhan kudu teu bener, maka memilih diam justru itu lebih baik. Ya. Jadi tergantung karena penilaian keimanan urang nepikeun ka mana ieu teh. Ya. Aya jalma anu kuat saur Rasul teh berada dimanapun rek gaul jeung saha wae kuat mempertahankan akidah jeung keimananana, ta ieu mah khairun, lebih baik. Tapi ieu ngaragap jiwa, ngaragap diri, lemah diri teh babari kapangaruhan ku batur. Rasul memilih untuk tidak berbaur dengan orang-orang tertentu, maka justru itulah yang lebih baik. Kitu eta teh. Nya candak we inspirasi geuningannya dina kisah anu populer geuningan. Bani Israel anu tos maehan 88 jalma. Nya, naros ka hiji ajengan, cek ajengan teh cenah
Sehingga nama mau diterima dosa model gitu mah gede teuing. Dipaehan we langsung jadi 100 maehan teh. Naroskeun deui penasaran ka hiji jalma, ternyata jawabanna benten ieu mah. Diterima taubat anjeun, tapi syaratna tinggalkeun lingkungan anjeun. Naon sababna? Sabab kagambar ieu jalma teh moal mungkin robah. Sabab lingkunganna geus geus teu kakendalikeun dina kamaksiatan teh. Mata cek eta ajengan teh sok pasti diterima tobat anjeun, tapi tinggalkeun eta lingkungan. Artina lamun memang teu kuat jeung lingkungan anu aya, lebih baik kita menghindar. Dan menghindarnya itu bukan memutuskan silaturahim, bukan, tapi dalam rangka menjaga nilai keimanan. Itu eta teh Bu nya. Jadi uihkeun dewe ka masing-masing eta mah. Eta pangitannya cekap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.